sahabat hayang ngaji fikih teh ngaji tasawuf sabab lamun ngaji fikih pas sabab itu pas saat itu urang teh bakal jadi terkenal tereh terkenal lah beda deui lamun jeung ngaji tasawuf eta mah malah bikin melempem ke hadap cenah khumul sok mengasingkan diri ngelehan wae ka batur malah menang-menang kitu mah mata teu diminati tasawuf begitu di medania fikih loba fatwana katalar hadis-hadis tentang fikihna sehingga menjadi perlombaan lah anjeunna lomba-lomba nalar sehingga nu panglombana anjeunna nu pangmulyana ayo dicieun perlombaan tahun anjeun mata kabita kana ilmu fikih ilmu tasawuf kan teu kitu gitu kan ulah sok dilomba-lomba cenah sok we amalkeun gitu